Di lagu kongko kapanganten ya. Laras nya kage kapanganten. Ayak gapura cinta. Gapura cinta. Oke. Dina gapura cinta anjen datang nembongan mawa pangharapan mekarkeun kembang katresna dina jandela rasa anjen pasrah dirangkul asmara berdaya nampi ka asih nu meuli jroning ati dina gapura tekan janten paninengan salira netep semu geger imut bangun ngaharayan gapura cinta lawang maka tresna mekarna asmara gapura cinta weweh ajeg pakeun katresna gapura cinta jalan nu munggaran medana asmara gapura cinta weweh ajeg pangkeun dirasi urang duaan Senang tak dengan gapura cinta. Lulus dua panganten gitu kan. Kita tuh Alisian. dina gapura cinta anjeun datang nembongan mawa pangharapan mekarna kembang katresna dina jandela rasa anjeun pasrah dirangkul asmara terdaya nampi ka asih nu meuli jroning ati dina gapura di dinya janten paninengan salira netep semu geger imut bangun ngaharayan gapura cinta jalan munggaran pedana asmara gapura cinta lawang kaheman kantona katresna gapura cinta dipepaes kembang pangharapan gapura cinta weweh ajeg pancek dirasi urang duaan gapura cinta ngalang nu munggaran pedana asmara gapura cinta lawang kaheman kantona katresna
kapan janji bakut pisan janji mah kapan isukan deui lengo deui ditempuh lain deui penasaran eleke seke unggul aya aheup aya teu bisa kumaha dikantos di pengkolan kunaon teu datang Kamana tuh cenah? kapan janji bakut pisan janjina kapan isukan lengo deui ditempuh lain deui penasaran Aduh. eleke seke toh aya keheul aya teu bisa kumaha tuh kan jadi bijil bakona di Pak Iya Uyu lagi. Atur nuhun pisan. atur nuhun Pak Uyu ai ka abi moal Pak tuh Bapak Hajar Bapak hajat sedaya. diantosan di pengkolan kunaon teu datang kapan janji bakut pisan janjina kapan isukan lengo deui ditempuh lain deui penasaran eleke seke atoh aya keheul aya teu bisa kumaha kantos di pengkolan
nyeredit pudun kenyang leungi tadi salira imut kasana rindu soca maris petingan manis kecipta imut salira mun kuring panutanana laleutan kedai rasa kanggo salamina hanjekeun imut salira ngalangkah pengasangku acan dumugi ati salira tos angkat deui leungi tadi kabandeng rasa simpati terah asih temeruh
tiasa patepun deui kecipta ibad salira mun kuring anu tanahna kaletna kedaring rasa kanggo salamina gitu ibad salira tepa salamku acan dumugi ati salira tos deui. Soalnya mengaturkan pemahaman lebar kami para obos-obos kata sadaya semoga mengaturkan dina pemahaman lebar Katina nah janten padahal gerabos majan mana bulan kernit bunga cisujeng yang konyak siang junjunanku luasan ngantunkeun diri sorangan dipikir dan memang takdir ilahi katina nah janten ke bos maja deui padahal gerabos ali anu mana bulan kernit bunga cisujeng yang konyak siang junjunanku luasan ngantunkeun abdi sorangan dipikir dan memang takdir ilahi pamit teras kana takdir gerabos janjan pasti diri loba mungkin sanu lepang anu molembang duh molembang padahal kurang kumaha tah awak reung sakuk tosna raraosan masa dia gerabos maca gumela kayak kenapa salalamina aturan ka bos maca aturan dulu para bos-bos semua habis ini di atas pamanut salajeng itu orang
katina nah janten keun padahal geura bos Ali anu mana Aya bos Ali cobi bulan cobi keur nimbungan Cisu nyengkrung nyaksian junjunanku luasan ngantunkeun diri sorangan dipikir dan memang takdir ilahi katina nah janten keun padahal urang pawon sadayana Aya bulan nyangat keur nimbungan Cisu nyengkrung nyaksian junjunanku luasan ngantunkeun abdi sorangan geura bos maja deui Aya dipikir dan memang takdir ilahi pamit teras kana takdir pasti diri loba mungkin saha nu lepat anu ngolembat aduh ngolembat padahal kurang kumakan tah awak deui sapuktosna rarasan masatia gomela tayakeunna salalalalalalalina nyangakeun ka Bapak Uyu semuanya akan jaga boyo oke kayak ke bapak kamu nana oke kita semua ngakeun ya pengut aya temanna oke tiwir goresan hatu kabeh goresan hati alah sih salawasna tanda tanya nah aya kene Toba. kadedeg katresnan abdi nyaris kana jurang anu nista cerita batin pinuku karung maosan hirup abdi kumaha pinuhku nada jeung dosa sigana mah biasa seserengan
leuwih hade yu urang mapesa bae ketampi karasa tanya selira angin putih pangepikeun rasa perih cinta urang nyagenakeun kasalira ngarah manja ngancik dina hate kuring pohon jaka ayeuna aku puasna papantos redeng hujan teh kentut lantisna nalika ngopi haliring tengah petik daun hanjuan nu katebak angin sigah anu ngagupayan ka diri kuring goresan hati salawasna tanda tanya nakaya kene kadedeg ketresnan abdi nyaris kana jurang anu nistan cerita batin pinuku karumasan hirup abdi pinuku nada jodosa sikana mah teu tiasa sasorangan deui leuwih hade yu urang mapisa bae ketampi
baku angin siga anu ngagupayan ku diri Kita kami muka bapak mewah ibu hajat orang Pawang sadaya menangakan. Puting hari itu besekuring jang manehna waktu patuker cerita teh alo saya mere janji jasumai no pinuku kaendakan mikenasi no menggarang duaan ngembar lamunan hayang hirup sauyun hanjak kau nikmat durian disangka bisa tegang horeng iuni balekan nganukur mata tiba horeng putih panungkungan putih harita anu mawa kabajaan kadedeh asih katresna teh anu sayang esih mah lila pisang yang larna nyeri teri salamina alo kaya tersangka hanjan geus begagan puting harita besekuring jang manehna waktu patuker cerita mere janji jasubay no pinuhku kaendakan mikenasi ngomong duaan parlamunan hayang hirup sauyun hanjak nikmat durian dasangka bisa tegang horeng iuni balekan nganukur
Aturan kau ke grup belebes. Ayo Bapak Sambo Maman, Bapak Jajang, Pak Ali, Bos Maja, Bos Ika oge Bos Windy. Aturan ya. Tutup dedeng Kumaha cenah. moal burung di pisono Bos Sambo Maman anu sayang hati kuring gu prebes deui moal benang di bobodong Moal benang di bobodong. daun hiris Bapak Jajang saksina nu emplo hijau. Ai, Aduh Bos Ali anu bager kapayunan diantusan di bareto. ada nih cenah tuh pada mencuk. Mangga ada nih di atas pada mencuk tuh. Daun hiris teuy Bos Maja Ai, gambangna umyang karone yang karone. kaendahan grok Bos Ikas ayana di sisi empang bukul bes deui panutan imut Bos Windy waktu kuring anteng nyawa. Aduh geura Bos Sambo Maman anu sayang hati jadi honcewa ngabibitang daun hiris sisi gawin pajajang deui anu mana aduh ampun takdir teu beunah dipungkir barang penting Bapak Ali sayang abi teu waleh ikhtiar geuningat selayang Bos Maja panutan tamelan bukti nama Bos Maja ngarahetan geuningan sapanjang pupulasan Ibu Hajat naon pi landongeunana mungkin lami Bos Ikas teuy abi teu waleh tunggaran. Aduh gara-gara Bos Windy deui anu nyaan seur pisan gogodana. Aturan yang nyangakeun kanggo grup belebes. Aduh anu kapunduk. Obos-obos raja sawereng mah nyangakeun. Tutup dedeh deui grup belebes sayang Aya, moal burung di pisono burung di pisono. hati
emplo hejo. Aduh gara-gara bos maja anunya deui diantusan di bareto. Daun hiris deui bos Ali kembangna umyang karone. Kaendahan gara-gara bos Ali ayana di sisi empang. Panutan imut bapak jam-jam waktu kuring anteng nyawa. Aduh waktu mitina hati jadi oncewa. Ngabibita bos sambung mama daun hiris sisi gawi. Aduh ampun bos sambung mama deui anu mana deui anu mana sayang deui bora peuting bos ikas kapayun geningan sulaya grabos ikas deui panutan kambela. Naon disalira mun tepat gemperasanna aya naon disalira rek naros sesah kedangan Tuntut bae da eta tetep karos peresan bae. Tuntut bae da ieu hate cuman teh bae. Gerak sorak hoyong sing gerak ka bandang. Aya naon disalira mun tepat gemperasanna aya naon disalira arek naros sesah kedangan. Merakit bae da eta
Bandung Oyo si geraka sora Oyo si geraka Bandung.
rek pining